Meni jiga nu hebat Gubernur Jawa Barat ulin ke Jogja, waduh memotoran gaya. Sementara masyarakat nak korban kebijakan maneh nak ayeuna geus salapar mek prekan batu di rumpin Cigudeg Parung Panjang. Cik ulina ka ditu atuh. Yeung ieu DPR ya ketua-ketua DPR. Tegor atuh ya ulah gagayaan wae kikituhanan ka provinsi lain lah. Sementara masyarakat nasorangan jadi korban kebijakan gubernur. Cik ditehang ka ditu kitu. Dorong ya ku Pak Buki, ku Pak Ono dan lain-lain teh. Dorong ka ditu. Iya, senangnya pembela masyarakat cari tanah mah. Saya yang jadi pahlawan. Mana guys merenaun ke masyarakat ngomong sangeunahna kitu. Hari mana yang bisa di komen tekau Kang Dedi ngalahin kah? Aneh urang mah. Ya, ku zaman gubernur anu lain oge. Tingali gubernur lain mah ulin ka luar negeri sia teh. Terus mun init-initan diaping ku puluhan mobil tuh tingali bisa majar bohong mah. Bari make mobil dinas. Tingali Kang Dedi mah make mobil sorangan. Terus ayeuna mau motoran, cing atuh bae sekali-kali healing sia teh. Meni ulah we batur mah tingali gubernur lain mah main golap. Da Kang Dedi mah memotoran aya manfaatna. Ayeuna mun make motor di jalan teh eta teh sapanjang provinsi Jawa Barat teh ditingali jalan teh bari dicobaan ku motor. Cik ieu geus balik teh lamun aya nu teu balik teh diomean. Tah eta pagawean Kang Dedi mah. Manfaat ulin oge. Terus ayeuna idit ka Jogja da moal bisa ukur ulin pasti aya perlu eta teh. Ieu meunang naon segala di komen. Ai ti heula sia teh ku gubernur anu ti heula mana tara ngomen aneh. Hampura ieu ngomongna jadi rada kasar da meni gemes atuh. Ayeuna ngomongkeun masalah rumpin. Nepikeun ka mek prekan batu. Hantep atuh sana usaha. Naon make jeung kudu nyalahkeun ka Kang Deddy Mulyadi. Ayeuna masalah naon anu geus terjadi eta mah lain kebijakan atuh masalah tambang ditutup lain kebijakan eta mah langkah emang anu kudu dilakukeun kusabab lu ngarusak alam lain kebijakan mah lain kitu atuh itu kebijakan mah misalkan sekolah digratiskeun tah eta kebijakan ngaranna terus masalah nyieun SIM atau masalah ngaperpanjang STNK teu make KTP eta ngaranna kebijakan ari ngeureunkeun tambang mah lain kebijakan atuh ngaranna eta mah hal emang anu kudu dilakukeun kusabab ngarusak alam usaha atuh ulah hayang dihubapan wae bari eta kamera mending ngablur kitu Gusti aduh aing geus atuh lah nih gemes aing mah da ka dieu ulin sakedeung ka Garut penasaran euy da urang mah budak ngora mata sok gemes ningali nu kieu teh hampura ieu ka kolot lah kada teu sopan nya bae da boga ka pemimpin oge teu sopan dinya mah. Assalamualaikum Sampurasun Lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo siapa yang tadi malam timnya kalah pulang kampung, ayo jangan sedih, masih ada Piala Dunia 4 tahun ke depan. Ayo siapa yang ngambek-ngambek, saya pergi ke Jogja naik motor, pengen ikut ya. Nanti kalau pengen ikut bilang aja, jangan ngambek-ngambek, nanti saya bonceng.